Narantaka anu sarua harita merhatikeun kayaan Sirawi milu ngageter oge hatena. Narantaka nyarita semua anu ngagero mere sumanget ka Mbah Jenggala anu jadi muridna. Ka Mbah Jenggala anu jadi guruna. Mbah Guru, Sirawing siga nama ngagunakeun kekuatan ilmu pamungkasna Mbah Guru. Teu kudu sentar Mbah Guru lah. Buktikeun kehebatan ilmu tapak sawidak Mbah Guru. Rantaka percayalah Mbah Guru bakal mampu ngabinasakeun Sirawing. Geus ulah diberi diampun Mbah Guru, binasakeun ka Sirawing teh kurang ajar. Ngarah Rantaka laksana ngalaki rabi jeung Untari. Perhatikeun kumaha si Aceng Jeprut. Weh, sakedeung deui Sirawing bakal ngababatang jadi pugang sia. Aceng Jeprut hatena baronta. Untuk mikeun mun nepikeun ka Sirawing aja binasa ku Mbah Jenggala. Harita Aceng Jeprut teu eleh geleng. Harita nyarita semua geruk ditujukeun ka Rantaka. Oi, Rantaka. Terus jerang dirinya dong wakawa. Mastikeun guru kuring Sirawing nu bakal aja binasa anjir. Si Aceng Jeprut saksi hidup nih. Waktu lu mangsung tarung antara Sirawing tanding si Keling di puncak Pasipalagan demi Allah sa guru dinya Mbah Jenggala moal mampu lah mabinasakeun Sirawing. Beneran aslina lah. Nu puguh mah guru dinya we anu bakal tamat riwayatna anjir. Raga ditinggal ke nyawa, paeh, modal disebutna. Terus serang si Aceng mah wali tumpangan, bakal kitu kejadianna Rantaka. Narantaka puguh we jadi amekeun ka Aceng Jeprut. Di tempat cicingna memang rada anggang di tempat manehna. Narantaka terus nyarita deui ditujukeun ka Aceng Jeprut. Yah, maneh motong nyasarwakeun Mbah Jenggala jeung guru kuring sia euy. Tong nyasarwakeun Mbah Jenggala guru kuring sarua jeung lawan-lawan nu geus kungsi kasolan ku Sirawing sia sarceng. Sanajan sakumaha hebatna ilmu silat Sirawing, tetep deuleu sia moal mampu ngukulan kekuatan puncak ilmu tapak sawidak mah. Guru dewek teh euy tandinganana sia sarceng. Mbah Jenggala ngareta lebah Narantaka semu anu mureleng. Sanajan henteu nyarita tapi Narantaka jadi ngarti anu jadi guruna henteu panujueun ku muridna anu kalahkah paloba-loba carita jeung Aceng Jeprut. Sedengkeun Jaka Sinangling jeung Aki Wandi anu keur rumampah reka sumur Legok Panamping. Harita geus tepi ka lembur anu pangdeuketna jarakna ka tempat anu dituju. Dina kayaan Jaka Sinangling jeung Aki Wani keur jongjon lalempang di barung sumanget hayang geura tepi kalau dituju. Sabab geus meunang beja ti warga pangeus lembur, jarak ka sumur Legok Panamping teh geus moal lila deui bakal tepi ka sumur Legok Panamping. Ngadadak harita lengkah Jaka Sinangling jeung Aki Wandi jadi aleureun. Sabab di hareupeunana aya jalma anu bangun ngahaja ka maranehna duaan anu keur lumampah. Anu ngahadang teh kawilang jalma anu geus aya umuran. Milik Inawanda nama jelas lain jalma biasa. Kawak pangawakan seseg keker, pasemon budi amprotan. Lebah pigeulang leungeun katuhuna make geulang bahar. Dina cangkeng belah kenca nyelap senjata anu kawilang aneh teu beda ti senjata Nenggala. Ukuran panjangna sasiku, gedena saindung suku, warnana hawu. Dua tungtung eta senjata teh sarekeut mencos. Pikeun dunya kajawaraan mah geus pada nyarahun eta senjata teh disebut Nenggala Runcing. Sedengkeun jalma anu ngahadang kawilang geus boga ngaran di dunya kajawaraan neulah Mandarakas si Nenggala Runcing. Samemeh Jaka Sinangling jeung Aki Wandi aya nu nyarita. Harita Mandarakas si Nenggala Runcing geus milaan ngomong. Si lain duaan dong wakadol ke lampas ya. Si lain duaan hayang nyaho dewek muka celah Mandarakas si Nenggala Runcing dulu ya. Disebut si Nenggala Runcing sabab ieu dewek boga senjata ampuh nu disedapkeun na cangkeng belah kenca. Nah jago dewek ayeuna dihadang sabab anu rek ditanyakeun ka ilaeng duaan euy. Jaka Sinangling ngareta Aki Wandi anu direret surti harita tos nyarita. Sungguh pada laroskeun pergawi sanaon teh Aden teh.
banget seriuskeun we Den. Dewek leuwih teu arek nanyakeun saha seng duaan. Oh jiji mu abdi anu katelah mah Aki Wandi gitu deh. Aduh ieu pun inju lelah Jaka Sinangli si tabib sakti. Asusan ente nyalahan dewek memang geus dibari gambaran ngeunaan ciri-cirina ilaing Jaka Sinangli. Bener ilaing lu sebut Jaka Sinangling teh. Jaka Sinangling ungeuk beus ngajawab. Banyak nyalap ngorawat bujur belakok kujuban anjir. Ngomong nanahawan si lain teh kurang ajar. Coba hartina ku lain Aki Wandi. Saurupun inju Jaka Sinangling teh. Leres. Janten belakok kujuban teh leres gitu deh. Jelas naloskeun naha aya keberugian naon cenah. Aya kepergian naon pangna Aden ayeuna kadang Aki sedang pun inju teh. Dewek menang parentah ti buyut Bong Kereng si Raja Gaib. Pikeun yangan ilaing Jaka Sinangling. Terus terang we dewek salaku jago bayaran bakal menang puluhan jeung hadiah ti buyut Bong Kereng mun bisa mawa ilaing. Sarta dibawa ka pademukanna buyut Bong Kereng. Naon sababna? Sabab gara-gara si lain nyekuntri pamajikan buyut Bong Kereng. Eueuh balik deui. Malah gara-gara ilaing nyari tanah oge jadi gagap. Rumasa ilaing kungsi ngadu kakuatan si buyut Bong Kereng. Jawab Jaka Sinangling. Kasok jawab sia. Jaka Sinangling ungeuk bae terus nyarita deui di barung jeung dua leungeun apa peta. Babalak bak pancet da kokelek banane balak atuplak tungtung anjir. Geus sekar di deui anjir. Ngomong naon si lain teh. Naon cenah Aki Wandi? Jauh pun inju Jaka Sinangling. Memang leres kantos aya masalah jalan eta buyut Bong Kereng. Kitu saurna teh Aden. Pas pisan teu nyalahan deui. Jadi kedewek mah jorek ngamasalahkeun boga masalah naon di antara ilaing jeung buyut Bong Kereng. Anu puguh mah dewek diburuhan sarta beunang hadiah anu digemakeun si buyut Bong Kereng. Mun bisa mawa Jaka Sinangling ka pademukanna buyut Bong Kereng deui. Ayeuna kitu. Ilaing geus henteu kudu bacarita jeung tatanya Jaka Sinangling. Milu jeung dewek ayeuna. Ilaing mah balik sorangan we Aki Wandi. Wayahna balik sorangan. Pangapunten ade. Aki rupin nama ka abot dari saupamina ieu pun inju Jaka Sinangling balik sareng kitu bae ku Saira Aden. Ka apa? Saira Aden oge kedahna aya tinimangan heula. Aya masalah naon di antawisna pun inju sadang buyut Bong Kereng. 325. Dewek pan tadi geus diomongkeun ka ilaing. Gara-gara si Jaka Sinangling pamajikan buyut Bong Kereng anu lelah nyekun diri, ini tinggalkeun imah nepikeun ka ayeuna cara balik. Buyut Bong Kereng ge nyaritana jadi ripuh lantaran gara-gara adu kekuatan gaib jeung ilaing Jaka Sinangling. Ngan ilaing kudu ngarti Jaka Sinangling. Sanajan bener ilaing boga kekuatan kagaiban eta moal gunana digunakeun ka dewek heuh. Sabab dewek boga ilmu anti sihir panangka sagarupa kekuatan gaib. Jaka Sinangling ngahuleung bae terus ngambat Sang Hyang Roban di jero hatena. Sang Hyang Roban. Sang Hyang Roban. Ieu kumaha ye aing jadi kudu urusan jeung mangkulu kawas kieu anjir. Si Mandalakas ditika ku si buyut Bong Kereng cenah. Ieu kumaha ye aing rek dibawa ku manehna Sang Hyang Roban. Ngajawab anjir. Tenang Jaka Sinangling. Ini Saula bakal ngabantu Kandika.
Ieu jalma memang jago bayaran anu ngan saukur ningali kana puluhan jeung hadiah di anu ditaka manehna. Ieu jalma memang mibanda kemampuan ilmu untuk bisa dianggap enteng sinangli. Jadi aing kudu kumaha ya sang yang roban? Maneh mampu moal ngukulan eta mangkeluk anjir. Aing embung ari digubug. Kagogoblok nasi buyut bongkereng mah. Paling kene modar we anjir jeung tibatan aing digubuk ku si Mandarakas mah anjir. Kaula ngarti sikap pamadegan Andika tang tu bakal kitu silangli. Kaula tang tu bakal ngabantu ngagunakeun kakuatan. Sangkan eta jalma anu lelah Mandarakas aya dina pangaruh kakuatan kaula sinangli. tapi nanahaon maksud maneh teh sang yang roban? Tapi saupamana kakuatan kaula teu mangaruhan ka Mandarakas, maka Andika kapaksa kudu ngambati kakuatan anu jadi bapa. Kunyalingna kekuatan Bapak Andika Sirawi, mangka Andika bakal bisa ngabela diri. Itu maksud kaula teh Silangli. Kumaha kaharti Silangli? Maneh mah kalaka jadi maik dika aing geuningan anjir. Teu balik maneh mah Teu balik ngebantu aing teh sang yang roban. Lain itu balik Silangli. Cek kaula oge saupamana kajadian kekuatan kaula henteu mampu nembus mangaruhan ka batinna eta jalma. Mudah-mudahan maka kaula bisa nembus kekuatan batin eta jalma Silangli. Mangga satuari kitu mah sang roban ku aing rek dising hareupan ieu mangkuluk anu adalah Mandarakasa si Nanggala Runcing teh anjir. Ningali Jaka Sinangling kalah ka ngahulang harita Mandarakasi Nanggala Runcing neucep seukeut ka Jaka Sinangling bari nyarita di Barung jeung Seri. Si lain kalah ka ngahulang kawas kitu Jaka Sinangling. Hayu milu jeung dewek ayeuna mah ka pademukanna buyut Bongkereng. Terus si lain ngakiwani balik we ka lembur. Geus minta kudu mikirkeun si Jaka Sinangling deuleu. Akiwani ngaret ka Jaka Sinangling. Nu direret malos tetepan Mandarakasi Nanggala Runcing. Ini dua. Bari terus nyarita jeung papata minangka isarah nolak kana caritana Mandaraka. Babatnya di dak mentang kurak sia belentuk. Gesen kali. Tapi tadi kita suka itu. Alah. Geus naon cenah. Eta mah kumaha di dinya we. Balik sauraja si Akil teh. Alah jelaskeun ka dewe kaki wali naon cenah dicaritakeun ku incu lain teh. Saun pun inju Jaka Sinangling sumuhun lo pila mah moal biasa ngiring ka salira Aden. Cileukna mah nolak kana pangajak ti salira Aden. Itu maksudna teh jangnya. Akiwani ngaranna ka Jaka Sinangling anu direk ungeuk ngabenerkeun kana caitanan Akiwani. Bogoh we Mandarakas jadi amakeun. Bari mulalang ka Jaka Sinangling harita terus carita deui. Jadi si lain teh nolak kana pangajak dewek Jaka Sinangling. Si lain kudu ngarti mun si lain nolak mung milu kapaksa ku dewek bakal dipaksa. Lambung si lain mung milu sakali ku dewek bakal dipaksa euy. Bisi lain rek bela diri sok gunakeun kekuatan ilmu naon wae ku dewek bakal diayunan Sinangling. Nurutkeun beja ilaing boga kemampuan kekuatan ilmu gaib anu jelas moal mampu nembus ka dewek mah euy. Dewek boga ilmu anti sihir panangkal kekuatan gaib. Nah, jadinya dipandena kelek nyengled belakok anjir. Jelaskeun si Akiwani aing teu ngarti deuleu.
nyata jauh jaga Cinangling teh naon bade tindakan bade dilakukan ku Saira Aden sumuhun bade dising hareupan we ku ieu pun itu Aden duh kumaha janten galak ieu geuningan Aden ari kedah nama Saira Aden teh ulah ngalakukeun tindakan anu saperti kieu margi pun inju dugikeun ka pasien datang sareng buyut bongkereng teh alatan nulungan ka jalmi anu janten korban nyata janten korban ku kakuatan kiriman ti pihak buyut bongkereng gitu ade dewek teu hayang nyaho geunaan masalahna mun teh masih buyut bongkereng anu salah eta mah lain urusan dewek euy anu bogo masa wae anu minta bantuan ka dewek satawani mah buruhan jeung hadiah anu juga makeun pasti ku dewek bakal digawean jadi mun kitu mah ilaing rek kalawan ka dewek Cinangling bacana nyoba bolak kujubang tah kitu cenah lain tah kitu ilaing teh bener-bener kalawan ieu teh sok rek kagunakeun kakuatan ilmu nahaon si lain Cinangling di sing hareupan ku dewek mah Jaka Cinangling anu boga rasa bakal dibantu ku Sang Yang Roban. Harita terus nyarita bari nunjuk ka lebah tangkal cai atawa tangkal cau bari nyarita. Dadat. Oh, berkokok. Bletok. Mandaraka Sinanggala runcing ningali ka lebah tangkal cau anu ditunjuk ku Jaka Cinangling. Katingali Mandaraka ngahulang Akiwani anu harita nyarita da puguh geus apa deui kana maksud jeung isyarat sarta caritana Jaka Cinangling. Jadi eta nu ditunjuk ieu eta Jaka Cinangling mah gitu. Mandalakas. Jadi salah mun boga anggapan Jaka Cinangling kalau itu tuh. Itu tuh Jaka Cinangling mah. Mandarakas masih kene ngahulang bari kerung terus neuteut kelila terus digideg neuteut seukeut ka Jaka Cinangling nyarita dibarengan ku seuri anu ngalengak bangun sukana kala ilaing ngagulakeun kakuatan nyamarkeun panejo ka dewek Cinangling wah wardi eta kakuatan nyamarkeun panejo nu digunakeun ku ilaing sabab dewek henteu kapangaruhan ku eta kakuatan sok gunakeun kakuatan lu sejena sia Jaka Cinangling ka dewek mah moal mempan deuleu sia Aki Wandi puguh we jadi salempangeun hatena sabab kakuatan ilmu nyamarkeun panejo anu biasana mampu bangaruhan anu jadi lawan teh tetela harita taya pangaruh naon-naon pikeun Mandaraka Sinanggala runcing harita Jaka Cinangling oge kageteun terus nyarita dan nyaduk ratena Sang Yang Roban kumaha ya kalaka ieu anjir si Mandaraka anggar henteu kapangaruhan ku kakuatan anu digunakeun ku aing hasok gandang jawab kumaha kawas kieu kajadianna Sang Yang Roban kaula ge ngarasa kaget jeung aneh Cinangling sabab kakuatan anu geus digunakeun ku kaula teh telah henteu mampu nembus kana kekuatan batin eta jalma Cinangling. Kaula bakal ngagunakeun kekuatan anu sapinuga. Keun we Aki Wandi anu bakal nyarita nama. Saterusna Cinangling gunakeun kasempatan pikeun ngampat kekuatan Sirawing nu jadi Bapak Andika Cinangling. Asok laksanakeun Cinangling. Kudu ngagunakeun kekuatan ilmu Bapak Andika mun kieu mah Cinangling. Jaka Cinangling harita terus init menuju tempat anu rada nyingkur. Mandaraka Sinanggala runcing ningali Jaka Cinangling kalaka init gancang harita nyarita. Rek kita mana sia Jaka Cinangling? Moto kabur sia. Mandaraka rek kagajeng loncat menuju ka lebah tempat nu dituju. Tapi jadi henteu kebat gerakanana. Sabab ngadenge suara Aki Wandi anu nyarita getaran sorana beut jadi beda jeung keur waktu tadi 1 2 tambah lagi 2 3 lagi
Aki wali sorana dina sajoni ngomong seperti barengan kurasa kaget sabab ke pupuku betul langsung wali nyarita anu seperti itu. Ulah coba-coba nyusul Jaka Sinangling Mandarakas ulah nyusul injuk kula cekul diganggu wali kata setiap cicing di tempat. Mandarakas sinenggaluncing kelung bari muleng ka Aki Wandi terus carita si laing wali ngahalangan kana tinakan dewe ka Aki Wandi reka we aja ngabadu kau jadi injuk laing teh ha. Bener Mandarakas ulah naneskeun sakai deui ka Andika ulah rek coba-coba nyusul Jaka Sinangling mun keukeuh maksa maka kula bakal ngalakukeun tindakan ka Andika Mandarakas. Silahin kawas anu meureug gadung Aki Wali warga jeung ngomong rek ngalakukeun tindakan karawek sagarupa. Ilaing bener-bener ngajak ngesang mun kitu mah euy. Hah? Dasar aki-aki koplok sia. Rek disebut koplok, rek disebut naon wae keur kula mah jadi masalah. Anu penting Andika ulah rek coba-coba ganggu ka incu kula Jaka Sinangling. Sanajan bener Andika jago anu geus boga ngaran di dunia kajawalaan. Jadi kula moal make kudu sentar pikeun anu harepan jeung Andika Mandarakas. Cara sia. Silaing bener-bener hayang diwara mun kitu mah Wadi. Kulihat teh sia make jeung rangkang ijeun jajaten kadewek sagarupa. Silaing mun kitu mah kudu podan ku dewek Wadi. Jadi kula moal ngarasa di sikupati rempanku aja Mandarakas. Leuwih hade diri kula ngalungcar jadi banusan jeung tibatan anu jadi incu dibawa secara paksa ku Andika. Ton rek ngalakukeun tindakan kumaha Andika Mandarakas. Mandarakas sinenggaluncing beuki ka hudang amarah. Ningali sikap jeung ngadenge caritan Aki Wandi anu ngadadak jadi wanian seperti itu. Puguh beda jeung mau dibandingkeun jeung sikap sarta caritaan dina waktu keur tadi. Aki Wandi sorangan dina sajori nyarita teh bari jeung minang ulang-ulang sabab mainna jadi teuneng ludeung sarta nyaritan oge jadi lancar bangun geus henteu dipikir heula. Silaing bener-bener hayang modal leuwih ti heula mun kitu mah Wadi. Bondong ka luhur sia. Mun sagedeung deui silaing bakal ngacolor Wadi. Mandarakas si Nanggala Runcing geus rek majuna raja. Tapi Aki Wandi ngangkat dengan katruna ka luhur betus nyarita deui. Wanggelanan jejeb jijing di tempat Andika Mandarakas. Ulah coba-coba ngalakukeun gerakan jeung tindakan naon. Ulah rek ingkah di tempat Mandarakas. Harita Mandarakas sinenggalan muncing ngahuleung deui bae. Veteran surah Aki Wandi teh tela mibana pangaruh oge sigana teh. Sabab maehna masih keneh henteu kebak ngalakukeun tindakanana. Aki Wandi memang teu nyaho jeung moal ngartieun mun kakuatan Sang Hyang Roban geus mangaruhan kayaan dirina Aki Wandi. Anu tayalian maksudna mah pikeun ngulur-ngulur waktu sabot Jaka Sinangling ngambat kakuatan Sirawing anu jadi bapana. Sedengkeun Jaka Sinangling anu keur diuk sila ngambat kakuatan Sirawing. Karasa kaget anu lain di kieuna. Sabab mana can bisa ngarasakeun ayana getaran kakuatan Sirawing anu nyanding ka dirina. Jaka Sinangling ngomong sorangan dina jero hatena. Kunaon ieu teh masih keneh wae angel. Teu karasa naon-naon ku aing ge oge ieu teh anjeun teh. Put masih kene can karasa ayana kakuatan getaran kana punduk. Terus nyaliara kana sakujur awak. Aneh. Betawas kieu kajadianana. Bener-bener aneh ieu mah anjir. Bener-bener lebeng masih kene can aya kakuatan getaran naon-naon. Sang Hyang Roban. Sang Hyang Roban, ieu kumaha ya aing kalakah jadi kieu anjir. Kekuatan bapak aing masih kene can aya wae datang. Kok celek nyanding ka diri aing ya Sang Hyang Roban? Daya jawaban ti Sang Hyang Roban da puguh keur musirkeun kakuatanana ngadalikeun dirina Aki Wandi sangkan bisa ngulur-ngulur waktu sabot Jaka Sinangling ngambat kakuatan Sirawing.
Jaka Sinangling ge memang teu nyahoeun kana kayaan anu sabenerna. Dina mangsana ngambat kakuatan si Rawing anu jadi bapana memang teu bisa kontak atawa nembus ka si Rawing. Sabab dina waktu harita si Rawing keur musirikeun kakuatan ilmu pamungkasna nyata ilmu pancaring manlunggalan alam mangsa ngayunan Mbah Jenggala anu bakal dibankeun kakuatan puncak ilmu tapak sawida. Jaka Sinangling puguh we jadi kagiwur hatena. Sabab upaya pikeun ngambat kekuatan si Rawing anu jadi bapana tetela taya hasilna. Cilaka ieu mah anjir. Kunaon beut aya kajadian kawas kieu nya. Jadi teu ngarti ka aingna oge anjir teh. Nya beut wae datang. Can karasa keneh wae geuteran kekuatan seperti anu geus 2 kali kalaman ku aing teh. Terus si Sang Hyang Roban digerot-gerot teh eueuh ngajawab anjir teh. Segala aing gagah mun kieu mah anjir. Karunya si Aki Wandi we nu tinggalkeun ku aing. Beungeus aing mending keneh balik dewe mun kieu mah. Isi si Aki Wandi disiksa ku si Mandarakas. Lantaran upaya ngambat kekuatan si Rawing anu jadi bapana kaya hasilna. Harita Jaka Sinangling terus balik di ka tempat anu tadi. Barang tepi ka patempatan katinggali harita Aki Wani keur adu harupan jeung Mandarakas Sinegala Runci. Rada kaget oge Jaka Sinangling ningali sikep jeung ngadenge ceritaan Aki Wandi ka Mandarakas beut jadi wanian henteu sieun ku ancamanna Mandarakas Sinegala Runci. Sakali deui ulah naleskeun ka Andika Mandarakas. Ulah rek maksakeun kalep jeung kahayang anu geus jelas ditolak ku incu kula Jaka Sinangling. Mun Andika keukeuh rek maksa mangka diri kula tangtu bakal ngabela itu jadi incu. Si Laing adalah jadi wanian kieu Wadi. Dewek ngarti kajan si Laing jelas teu sawajarna. Aya kekuatan gaib anu geus ngabantu ka Ilaing Wadi. Bisa karasa ku dewek geuteranana euy. Eta si Jaka Sinangling geus datang deui geuning. Sina jingkah ieu Aki Laing Jaka Sinangling. Dewek urusan jeung si Wadi ieu, sina jingkah. Sabab urusan dewek mah jeung si Laing Jaka Sinangling. Aki Wandi harita ningali ka tukang bener we Jaka Sinangling geus aya datang. Aki Wandi boga anggapan kayaan Jaka Sinangling geus mibanda di kemampuan ilmu silat seperti anu geus kungsi 2 kali ka Bandungan ku Aki Wandi. Jaka Sinangling datang nyamperkeun ka Aki Wandi. Kakuatan Sang Hyang Roban geus mengaruhan di Aki Wandi. Ini geus edat yang di ka dieu ya. Duh kumaha wae ieu teh. Keukeuh wae rek maksa mawa ujang geuningan ka si Mandarakas teh ja. Aki Wandi sikep jeung caritanana ngagambarkeun kaayaan anu kaentupan ku rasa kasih. Jaka Sinangling ngareta Aki Wandi betus ngajawab. Babajatna belentuk wocakan cim ngelawat pucur anjir. Kumaha ki? Kulo mulur. Lumata kulo mulur euy. Maksudna ieu si Mandarakas teh ya. Lek di sieun haleupan ujang ada usaha ieu teh. Bongos. Aing teu boga urusan jeung maneh si aki-aki. Jadi bakal mampu gitu kira-kirana ngayunan ieu jalma. Aki percaya ujang ayeuna geus boga kakuatan. Kawas anu enggeus. Sok buktikeun kemampuan diri teh. Sok buktikeun. Ul diwalah ya si Mandarakas teh. Rubuhkeun ke jajang. Babajna ngapung anjing ngapung ngawang-ngawang. Aki Wandi kerung sabab Jaka Sinangling nyaritana beut teu robah kawas keur waktu ngayunan Ronggo Wesi di dusun Panembong. Jeung kejadian waktu keur ngayunan Narantaka jeung Mbah Jenggala teh. Kunaon geuningan nyarita teh masih keneh kitu geuningan ya. Jadi kage jeung teu ngati kakina oge ieu mah ye. Nyaan. Wani geus sanggup ngayunan si Mandarakas ieu teh jang. Usah kirana asa-asa mah mending kene ulang lumpat we kabur nyelametkeun diri jang. Atawa sok we ujang anu kabur ti heula keun wae lah. Anu ngahalangan si Mandarakas teh tina naon lajar nepikeun ka binasa oge. Kelaki mah nu penting ujang salamat.
Pejanya nado berhajar anjir. Oh. Nya atuh. Aki ayeuna mundur ja. Kadi hati-hati jang ieu si Mandalaka teh lain jago sambarangan ya. Mangka hade sing iatna jang Sinangling. Jaka Sinangling bari isarah ka Kiwandi sangkan mundur. Sedengkeun Mandaraka Sinanggala runcing langsung nangtukeun sikap napikeun ngalumpuhkeun Jaka Sinangling. Asok monggo si aing molor sawadi. Dah gitu mulai bulan, aki-aki awas si laing mawadi. Sakali deui dewek naleskeun Jaka Sinangling. Daek milu secara sukarela syukur, menolak dewek bakal ngalakukeun tindakan secara paksa. Ilaing bakal dilumpuhkeun ku dewek sa Sinangling. Geus moal aya gunana ilaing metakeun kakuatan kagaiban. Homo ilmu tabib mah jelas ente nyambung sagoblok. Badaknya belaku pulau bunuh dia bulut ya karena ini murah konyon badakan jangan cina lo sumirah. Omong naon si lain teh sumirah sagala lupa sia Sinangling. Geus montok lo balik carita si lain Jaka Sinangling. Dilumpuhkeun saku dewek. Iya. Curela sulung. Mandaraka Sinanggala runcing curela guncak bulu kalebah Jaka Sinangling anu harita nyobaan ngalawan. Matakeun sapasang leungeunna tapi pakipis teu puguh anu tangtuekeun Akiwani mah jadi kaget. Sabab kayan Jaka Sinangling berbeda jauh jeung keur waktu tarung ayunan Ronggo Besi. Kitu di waktu keur tarung ayunan Narantaka katut Mbah Jenggala. Gerakan nu dilakukeun ku Jaka Sinangling jelas mangrupa gerakan ti jalma anu henteu ngarti kana ilmu silat. Sanajan Jaka Sinangling upaya pikeun ngabela diri, tapi da puguh teu boga kemampuan ilmu silat. Harita gerakan Mandaraka Sinanggala runcing geus teu bisa disingkahan di ku Jaka Sinangling. Antukna ramo-ramo leungeun Mandaraka sarita mencet ulat-ulat penting dina lebah beheungna Jaka Sinangling. Sarak. Bebet. Ini bener. Jaka Sinangling ngagero semua anu ngarahuh anu saterusna ngojupruk alumpuruk deku dina luhur taneuh dina kayaan taya tangan pangawasa. Mandaraka Sinanggala runcing harita mancuh dina tangtunganana. Nyatana di hareupeun Jaka Sinangling anu geus aya dina pangalumpuhan. Mandaraka seuri bangun anu sukana keran. Ya cek dewek naon Jaka Sinangling. Kekuatan gaib anu sok digunakeun ku ilaing moal aya hartina digunakeun ka lewek. Kabuktian ayeuna pan? Waktosna seep. Hanya kapisan baratcakra. Hanya ka waktosna seep. Ropina sakitu tiasa kasangakeun bidangan dongeng Sunda Dura-duri anu langsung ti Sulaiman Kopo Bandung. Hatur nuhun tina sakalebet perhatosanana. Nada siapunten anu kasuhun tina kakidangan sareng papatanana. Insyaallah enjing urang teraskeun deui langsung di Jalan Jurang 80. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakali geber tetap geber. Bye.